Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Cs. Urang neraskeun jejer carios si Pucuk Kalumpang. Kemana sate acana teh si Pucuk Kalumpang teh nembe ka diajarkeun nya sagala rupi kaparinggelan ku Nini Paraji nya. Kumaha atuh cenah kajucungan caritana si Pucuk Kalumpang? Supados teh nyangkolong teuing kana waktos urang enggal-enggal wae dikawitan nanging sate acana pribados bade nyuhunkeun bantosanana nyaeta anu teu acan ngasubscribe nyuhunkeun bantosanana di subscribe nya. Teu anu parantos ngasubscribe hatur nuhun oge pribados nyuhunkeun di like, komen atanapi di share nya. Nya panuhun upami tiluanana kitu nya. Mun atuh urang kawitan wae nya supados teh nyangkolong teh kana waktos wilujeng ngadengkeun. Kacaturkeun ambu waruga. Sabadana ditinggalkeun ku Nini Paraji nu mawa orokna tea, gancang hudang bali jeung tali ari-arina teh tuluy dicacag, tuluy diparabkeun ka si jelug hayam jagona anu kiwaruga. Eta nyatuna si jelug teh meuni nyorok cok. Sakedeung oge langsung ledis, taya urut-urutna acan. Ambu waruga sanajan geus dipapatahan ku Nini Paraji, teu weleh ngarasa bingung. Hatena custos melang ka anakna nu dibawa ka tengah leuweung. Mangkaning kakara pisan bro, breh deui kawangwang bisa kumahaeun teuing. Ambekna eta kiwaruga lamun engke manehanana nyahoeun yen orok teh henteu dipaehan. Waktu salakina balik ti daya. Angkaribung ku babawaan beunang usaha. Manehna meh henteu bisa nyarita, suku asa tariis, leungeun teu getihan beungeut sepak. Sawatara lilana salaki pamajikan teh papencerong-pencerong bae. Kiwaruga tuluy neuteup kana kakandungan pamajikanna. Wah salah, geus ngajurunya. Omongna kiwaruga. Mana orokna? Manehna? Kiwaruga nanyakeun. Tapi nu ditanya lain buru-buru ngajawab. Kalah katungkul, sanggeusna tungkul kakara ngajawab. Sorana asa dumareuda. Geus dipaehan. Apan cek aka bareto lamun orokna awewe mah kudu dipaehan lain? Jawabna lalaunan. Kiwaruga ungu ingat kana amanatna tea. Ari dagingna dikamanakeun? Geus dikasih jelugeun can? Nya komo we atuh aka. Ceuk ambu waruga. Ari geus ngadenge jawaban ambu waruga kitu mah. Kiwaruga teh gia poho deui kacape saenggeus nunda babawaan tea dina ranjang tuluy manehna mah ka kandang hayam bangun sonoeun pisan. Kiwaruga newak si jelug tuluy ngusapan buluna bari ditepak-tepak lalaunan tonggongna. Si jelug teh ditimang-timang eta hayam oge bungaheun pisan tepung deui jeung bobotohna nya jeung dununganana. Waktu ditunda kana tanah, si jelug harita kongkorongok kawilang tarik pisan. Blak. Tacan dahara daging orok, ngadebikeun balina hungku, jeung tali ari-arina hungku. Orokna mah dibawa ka kidul. Nini Paraji jalma gejul. Barang ngadenge kongkorongok hayam atuh hayam kaasihna tea
Reup beungeut ki waruga geuneuh awahing ambek gancang manehna neangan pamajikanna barang kapangi teu anta parah deui gantawang ambu waruga dicareka. Wani maneh ngabohong ka kami, ngabobodo kanu jadi salaki maneh maksudna ha? Pamajikanna ngadeg-deg bawaning kusieun komo barang nenjok polotot salaki nama tas manehna inget kasih jeluk. Harita ambu waruga ngarahu dina jero hatena, ieu mah tangtu si jeluk ngabolekerkeun rusiah aing. Omong ambu waruga dina jero hate. Tuh urana ngadak-ngadak leuleus, tapi letahna oge pego manehna teu bisa nyarita naon-naon. Tuduhkeun di mana ayana orok ayeuna. Ambu waruga teu kadugaeun ngajawab ngan cimata bae anu nembalan. Enyo pamajikanna henteu daek wakca, teu waruga teh beuki mudik-dik. Teu anta parah deui. Cek ngajewang buuk pamajikanna, tuluy dijengwut bari dipuntir-puntir, ari leungeunna. Nu hiji deui taya eureun nampilingan, atuh pamajikanna teh mani dedengakan ampun-ampunan. Satungtung teu daek wakca mah moal dilesotkeun ku kami ge. Lesotkeun heula engke ku kami dibejakeun aka. Ngadenge kasanggupan kitu mah buuk teh tuluy dilesotkeun. Ari buuk geus dilesotkeun, lain nyarita kalah ka ngapupuk deui ceurik. Kateung teuingeun etah ceurikna ge menika cek paribasana mah ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Gancang bejakeun, di mana ayeuna orok teh? Eta ki waruga geus nanya deui teh, tapi pamajikanna mah kalah kabeuki tarik ceurikna. Maneh hayang diulang deui ha ku kami? Ampun, ulah aka, ampun. Ampun aka, ampun. Ceuk ambu waruga. Gancang atuh bejakeun. Di mana orok ayeuna? Orok teh dipiceun ku kuring aka. Ambu waruga maksakeun maneh pikeun ngomong. Di mana dipiceunna? Ngomong. Di leuweung aka. Palebah mana? Duduh ka atuh da poho deui. Bohong. Ambu waruga henteu ngawalon deui. Teangan, sing nepi ka kapanggih. Lamun teu, maneh sorangan bakal dipaehan, dicacak di walang-walang diparabgeun ku kami kasih jelung, pikeun gantina eta orok. Ambu waruga ngadenge ancaman salakina kitu teh, lain di kieuna sieuneunnana oge, tapi kamela kadeudeuh kanyaah ka anakna oge gede. Moal manehna moal nuduhkeun tempat panyumputan anakna, tapi kumaha lamun salakina nyanyacan? Ambu waruga bingung lain di kieuna. Lamun salakina disenaneangan sorangan panyumputan anakna, tangtu awal akhir bakal kapanggih, sedangkeun lamun geus kapanggih anakna teh moal bisa ditulungan deui. Ayo init, teangan nepi ka kapanggih. Ceuk ki waruga. Tuh manehna nangtung tuluy lempang lungse kaleuweung bari teu eureun-eureun ngabangingik ceurik, lain sejarek neangan anak tapi ngan ukuran niat nyirenakeun kabing. Kacaritakeun waktu nepi ka leuweung. Gek ambu waruga diuk handapeun tangkal kai nu ieu, bari teu eureun-eureun manehna ceurik. Cipanona terus ngucut, pipina baseuh, bajuna munggah cipruk. Tuluy manehna meungpeun, uleungeun, bari segeruk kejeung humande. Kitu jeung kitu nepi ka sore,
Ari poe geus sereup-reupan kakarajug nangtung balik ka imah karek oge kulut terak muka panto. Geus gantawang deui salakina nanya, "Mana budak teh?" Bari neger-negerkeun maneh tok ngajawab, "Ing teh kukurilingan di leuweung. Neangan tempat baheula kuring neuneun si Jabang. Menang sababaraha kuriling tapi oleh teu kapanggih aka poho deui kami teh. Teuing di belah mana bareto miceuna?" Wadul. Maneh geus wani ngawadul deui. Teangan ka ditu masing cing kapanggih pokona mah. Si jelug tuh tingali geus lapareut. Tapi aka pan ayeuna mah geus peuting. Kumaha atuh? Pan poek tadi wae ge beurang nu caang geuning oleh teu kapanggih aka. Isuk kumaneh teangan deui nya. Awas lamun teu. Kacaturkeun wanci isukna. Dina isuk-isuk keneh geus dikukuprak sina indit, atuh jung indit kaleuweung bae eta ambu waruga. Manehna indit cara kamari kaleuweung lain rek neang anakna, tapi ngalamun diuk bari sesegruk ceurik kumandear ngarasula. Bingung, poek pikiranana lain meueusa. Sieun bisi salakina nya niat maehan atuh melang kasih pucuk kalumpang, bisi manehna jeung anakna kumaona. Babakuna mah inggis bisi panyumputan teh kapanggih ku salakina. Waktu panon poe tunggang gunung, kakara kuniang manehna hudang rek balik, lempangna jumarig jeug. Ari datang ka imah, nyampak salakina keur ngosrek bae ngasah bedog, manglikur-likur jumlahna. Bedog nu geus diasah ngakurilap bawaning seukeut, herang jeung pikagimir. Eta ambu waruga arita nu nempo salakina keur ngasah bedog teh, manehna heran nenjo tingkah laku salakina. "Keur naon aka ngasah bedog meuni rea-rea teuing?" Eta ki waruga molotot, "Manehna balik teu bebeunangan? Aing geus ngasah bedog pikeun nyacag eta budak, tapi ku maneh teu dibawa, dasar awewe para bedog sia mah." "Kuring teh sapoe jeput teh neangan tempat nu baheula kuring miceun si Jabang aka. Tapi tempatna teu kapanggih, orokna ge geus teu aya. Moal boa meureun geus direweg ajag atawa sato galak lainna." Walon ambu waruga bari rada leuleuy ngarah salakina eling sarta ulah neruskeun niatna nu taya rarasaan teh. Tapi salakina keukeuh henteu percaya. "Wani maneh ngabohong ka kami? Teu kadeleh ku maneh ieu. Lamun nya direweg ajag, eta ajag kudu ditewak ku maneh. Lamun nya dihakan maung, nya maneh nu kudu newak eta maung. Lamun teu bisa, nya daging maneh sorangan engke anu bakal dicacag diparabkeun ka si jelugu kami. Ingat, maneh nu bakal jadi gantina." "Aka, tapi sing emut apan eta teh anak urang aka?" Jawab ambu waruga ngelingan. Jadi tak can direweg ajagnya. Memang maneh mah tukang ngawadul, tukang bohong, lain percayaan. Omong ki waruga ka ambu waruga. Isuk ku maneh kudu diteang deui sing nepi ka kabawa. Omah. Kacaturkeun dina wanci isukna, poek keneh pisan oge geus jug deui indit kaleuweung. Ayeuna mah lain ngan diuk ngalamun dihanapeun tangkal gede bari ceurik, tapi nya ngajugjug ka imah nini-nini nu nyeng celing di tengah leuweung.
Sanajan tacan nyaba kadinya, tapi kulantaran kungsi digamarkeun lebah-lebahna, ambu waruga teh henteu kalangsu pon kitu deui henteu sasap. Sapaparat jalan nu kacida aya lian dengan anakna, lempangna ngagancangan tina geus hayang tepung jeung si pucuk kalumpang. Tada teuing bungahna, tapi lamun ras inget kasalakina, hatena ngaleket teh curucud cipanona Cirambai. Harita teh si pucuk kalumpang kulantaran unggal poe ngadaharan susu, madu katut dahareun beunang ngajiad Nini Paraji, geus mangkat bager atuh si pucuk kalumpang harita teh. Ku indung kukutna si pucuk kalumpang dibere binih kapas, tuluy eta binih kapas teh dipelak di kebon deukeut pisan imahna. Pisan ngajaga bisi aya sato galak ari peuting, sakurilingeun kebon teh dipager ku awi meni kerep. Pagerana jarangkung ngarah henteu bisa kaluncatan ku sato galak. Waktu ambu waruga datang, kapas nu dipelaku si pucuk kalumpang teh geus mimiti daunan. Ambu waruga nyalukan anakna ti luarin pager, sorana dareudak. Pokna, pucuk kalumpang, hayu atuh urang mulang, papan bapa geus datang. Mawa anting ali jeung gelang, kongkorong panitik giwang, sabuk emas rejeung subang. Barang kadenge aya nu nyaluk, si pucuk kalumpang gancang nanya ka indung kukutna, pan eta teh indung hidep geulis, gancang atuh gerawalonan. Ceuk Nini Paraji, antosan emak, antosan heula. Temal si pucuk kalumpang, ye kuring teh keur melak kapas heula, ayeuna kakara daunan 2 lambar, mulih bae weh emak ti payun. Kulantaran anakna teu daekeun balik bareng, ambu waruga teu bisa majar kumaha, manehna balik sorangan. Waktu ki waruga nenyo pamajikanna balik nyorang, ambokna atuh beuki rosa, teu kudu ngabohong deui. Omong ki waruga samemeh pamajikanna nyari. Naon oge alesanana ku kami moal dipercaya. Ayeuna mah balik deui ka ditu, teangan budakna nepi ka bawah. Sanajan diolo jeung dielingan ku mangrupa-rupa omongan nu maranis, ke waruga mbeungeun ngarobah niatna, keukeuh henteu daek ngadenge omongan pamajikan anu leuleuy jeung bari cimatarangan. Eta ki waruga teh keukeuh menta anak awewena pikeun parab si jeluk. Unggal poe bedog diasah, beuki rea bae anu sarareukeut, nu geus seukeut diasah deui atuh beuki seukeut bae. Kacaritakeun isukna, ambu waruga indit deui rek mapageun si pucuk kalumpang. Barang nepi kaluarin pager imah Nini Paraji teh, manehna nyalukan anakna, pucuk kalumpang, hayu atuh urang mulang, papan bapa geus datang. Mawa anting ali jeung gelang, kongkorong panitik giwang, sabuk emas rejeung subang. Barang kadenge ku si pucuk kalumpang, rita si pucuk kalumpang ngawalon, sing sabar atuh emak, kapas nu dipelak teh ayeuna kakara daunan 4 lambar. Enggak emak mulih wae. Keun kami mah engke ngantosan heula ieu kapuk, mangga bae emak mah mulih ti payun.
Kitu jeung kitu bae si pucuk kalumpang teh ngawalon pangajak indungna. Mimiti ti kapas dauna 2 lambar, tuluy 4 lambar, nambah ka genep 8, 10 jeung satuluy. Nepi ka harita eta tangkal kapuk teh kembangan jeung buahan, buahna teuing ku galede jeung leubeut kacida. Waktu geus gari merelekah barodas mata kuaas ka angin-angin. Ari geus garing pisan kapas teh diala ku si pucuk kalumpang. Tidinya tuluy dipesekan, tuluy dipoe, waktu dipeteng. Mani nyutuk bodas, bodas ngeplak tuluy dijieun asiwung. Kakara dikante, saenggeus anggeus ngante, si pucuk kalumpang tuluy ninun. Unggal-unggal datang. Indungna nangtung di luarin pagar ngajak si pucuk kalumpang mulang. Unggal-unggal ngadenge sora indungna, si pucuk kalumpang sok menta tempo bae. Waktu indungna datang deui, si pucuk kalumpang kerengentreng ninun. Sorana harus kajauhna. Sorolok treng, kitu sora nu keur ninun ceuk carita. Harita si pucuk kalumpang ngawalon, mangga bae emak ti payun, kuring mah ieu teh keur kapalang ninun sarung, apan sarung kangge bapa, upami parantos anggeus mah tangtos pisan kuring ge ngiring wangsul mak. Tembal si pucuk kalumpang ngadenge walona kitu. Indungna harita balik geus teu kadugaeun cerik-cerik acan ayeuna mah. Cimatana geus saat, panonna beureum, bintit jeung rejek. Meh-meh teu bisa dipake nenjo ku tina loba teuing ceurik. Waktu nepi ka imah, gancang manehna nyarita ka salakina. Si pucuk kalumpang teu bisa balik ayeuna, keur ninun sarung heula cenah. Keur bapana gerak budak masa kitu nyaahna kanu jadi bapa, rek mang ninunkeun sarung sagala. Tapi ki waruga henteu malire. Kami mah teu butuh sarung. Nuku kami dipenta mah nyaeta daging eta budak dek diparabkeun ku kami ka si jelug. Lamun henteu nya daging maneh sorangan nu bakal dicacat. Ambu waruga sieuneun gancang balik deui rek maksudna mapageun si pucuk kalumpang. Waktu geus nepi kaluarin pagar teh cara sasari manehna nyalukan anakna. Pucuk kalumpang, hayu atuh urang mulang, apan bapa geus datang mawa anting ali jeung gelang, kongkorong panitik giwang, sabuk emas rejeung subang. Harita teh si pucuk kalumpang kakara anggeus ninun. Sarung jang bapana teh sing horeng geus anggus, bodas ngeplak sarta lemes pisan buatanan. Mangga atuh emak, urang mulih. Sarung kanggo bapa ayeuna mah parantos rengse mah. Walon ka indungna bari turun ti ranggon parantinanin. Saenggeus pamitan ka nini paraji nu Cirambai, si pucuk kalumpang balik jeung indungna. Si pucuk kalumpang leumpang ti heula bari ngelek sarung keur bapana. Indungna leumpang satukangeunana ngiringkeun eta si pucuk kalumpang. Bari leumpang, indungna teu eureun neuteub si pucuk kalumpang. Nyaan geulisna budak teh leumpang mah matak nineung, bitisna ngolenjay, ari ngalengkah kayung yun ku lucuna. Cara widadari nyaba ti hiangan. Saha nu teu agul atuh boga anak sakitu geulisna. Saha nu teu resep
boga anak nu sakitu ngencelongna. Tapi ari ras kana katelengesan Iwaruga gebeg bae. Ambu Waruga ngagebeg, lempangna ngadak-ngadak leuleus. Eta budak nu sakitu geulisna bakal diparabkeun ka hayam jago. Waktu nepi ka ieu, Ambu Waruga nyarita ka salakina, eta budak urang teh si pucuk kalumpang balik ya, rek mikeun sarung beunang ninun sorangan ka bapana. Pokna Ambu Waruga, Waruga henteu rea nyarita. Si pucuk kalumpang tuluy dituyun, dibawa ka hiji taraje nu titincakanana dijieun tina bedog. Bedog beunang ngasah nu aya likuranna teh dijieun titincakan taraje nu geus meunang mapanjangan. Seseukeutna nangkarak pating gurila, mutuh matak inggis nu ningali. Harita si pucuk kalumpang nurut bae, ditungtun ku bapana kana taraje luar biasa teh. Sageus nepi ka hareupeun taraje dugeus dipapanjangan teh. Kakarananya, bade naon ieu teh Bapa? Tong rea tatanya. Jawab Ki Waruga, pondok nyogok matak nyeri jeung pikasieun eta jawabanna. Bapa, ieu teh sarung kenging kuring sorangan, kuring teh ninun, ieu sarung teh kangge Bapa. Ceuk si pucuk kalumpang bari nyodorkeun sarung teh. Waruga tuluy nampanan sarung nu dibikeun ku anakna. Tuluy eta sarung diamparkeun dihandapkeun ti tincakan taraje. Teu jauh ti dinya nyampak kurung hayam nu oge dipapaesan, di jerona si jelug lajag lijig tuluy kongkorongo. Plak 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 plak. Tacan dahar daging eureuk. Nanggeus mah balina hungkul. Jeung tali ari-arina hungkul. Arokna mah dibawa ka kidul. Nini paraji jelema gejul. Sanggeusna ngadenge eta hayam kongkorongo kitu, Ambu Waruga lireun dipupul bayu. Rampoh poe nahna. Si pucuk kalumpang ngajengjen bae di deukeut taraje teh. Nah kalah ka ngajengjen, lain geura naik maneh kana taraje. Si pucuk kalumpang asa-asa tuluy ngalieuk ka indungna. Cara nu nanya, indungna teu tahan nenyo kaayaan eta anakna, tapi barang nenyo salakina neuteup ngancam, lir anu rek ngarekeb bae ka Ambu Waruga. Nya tuluy nyarita ka si pucuk kalumpang. Teuing anaking pucuk kalumpang. Ulah was-was ulah melang geulis. Hidup masih yakin, masih tingin. Kumaha mangka pangarasa, mangka sing percaya geulis ka pangeran. Sageus ngadenge omong indungna, kakara si pucuk kalumpang nurut. Manehna netekeun sukuna rek naek kana titincakeun taraje hambalan nu panghandap. Tapi kulantaran eta hambalan teh tina bedog nu geus diasa, tur seukeut pisan. Ngan sret dampal suku kakeureut nepi ka sapatna. Waktu nenyo getih beur. Eta getih anu aya dina dampal sukuna tuluy si pucuk kalumpang nanya ka indungna. Mak nu nyaah lain ceuk beja. Naon eta nu beureum-beureum dina suku nikeut ceuy. Eta mah geulis gengge kaki tina emas teh anaking beunang bapa maneh mawa ti dayeuh. Walon Ambu Waruga
bari peureum awahing teu tahan nenyo kaayaan anakna. Tuluy si pucuk kalumpang naik deui. Ayeuna mah tuurana anu sapate getih burahay. Tuluy mancer ka mana-mana tina tuur jeung pingping. Tuluy si pucuk kalumpang teh harita nanya deui, "Emak, nyaah lain cek beja. Nanaon eta nu beureum-beureum tina tuur menieu ceuy?" Eta mah gengget uur bawa bapa maneh ti dayeuh anak ing. Walon ambu waruga dumareuda. Si pucuk kalumpang naik deui. Nepi ka cangkengna harita mah sapat. Manehna tuluy nanya deui ka indungna, "Mak, nyaah ka awak kuring. Ieu teh naon nu beureum-beureum dina cangkeng menieu ceuh?" Harita ambu waruga ngawalon deui, "Eta teh apana sabuk emas teh anak ieu. Bawa bapa maneh ti dayeuh." Si pucuk kalumpang tuluy naik deui. Nepi ka dadana. Harita dadana kakeureut sapa, tapi manehna bisa keneh nanya ka indungna, "Mak, nyaah ka awak kuring. Ieu naon beureum-beureum dina ngagebur hurung?" "Apan eta teh panitih emas bawa bapa maneh ti dayeuh anak ing." Walon ambu waruga bari peureum. Si pucuk kalumpang masih keneh naik deui. Ayeuna mah beuheungna kateuk-teuk, getih ngucuret aya eureuna, tapi manehna bisa nanya keneh ka indung, "Emak, nyaah ka awak kuring. Ieu naon nu beureum-beureum menieu ceuy dina beuheung? Apana kongkorong emas teh geulis bawa bapa hideup anak i bawa ti dayeuh?" Sabada ngadenge walon indungna kitu. Ngan kebut harita sirah si pucuk kalumpang teh ragrag kana dodot. Pisarungeun beunang ninun sorak. Si jeluk teu eureun macokan daging si pucuk kalumpang nu ragragan. Sigah nu ngeunaheun etah macokan teh. Nepi ka harita ledis taya nu nyesa. Nu nyesa ngan saukur tulang-tulangna. Kajaba nu barubuk mah nu masih teh ngan getih beureum bae, lawon nu tadina ngeplak bodas teh ge jadi semu hideung alatan getih. Waruga sigah nu sugem nyaksian hayam jagona macokan daging anakna teh. Harita sanggeus bea tuluy detewa bari diusapan deui, tuluy kongkorongok sorana tarik pisan. Plak 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 plak. Daging empuk tulang rangu, sumsuam nu matak ponyo. Plak 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 plak. Saenggeus di banyu jeung dibersihan, si jelug teh tuluy diasupkeun ka kandang nu tohaga teh. Waktu ambu waruga nenjo salakina indit ti dinya, kakara manehna wani ngumpulkeun bubuk-bubuk tulang nu masih nyesa, tuluy dibungkus make sarung tinun. Anu harita sarung tinun teh masih keneh baseuh ku getih. Ari hatena mah nalangsa ka bina-bina, meh teu sanggup nangtung-nangtung aja. Bungkusan sarung tinun nu baseuh ku getih nu ninuna teh tuluy dibawa ka leuweung. Sanggeus manggihan tempat nu sakirana merenang,
eta bungkusan dikubur teu bina cara nguburkeun mayit. Cat urang tunda heula lampahna ieu si pucuk kalumpang, urang teraskeun kana episode salajeng. Sakitu wae nu tiasa kasanggakeun, atur nuhun anu parantos ngadangukeun dugi karengse. Hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.